Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam ti talaga nu ngajawab salam mudah-mudahan sing arasup ka surga. Bedasan amina jeung ngajawab naganya. Kapetir jalan aleur ka makam jalana sempit anu hadir manis seueur nu ngajawab salam manis saeutik. Daun salam daun tales katingali kusim kuring ibu-ibu ngajawab salam masih kene leuleus. Kahadeta daun talesna ulah dicampuran ku kentang sing horeng leuleus teh orang dieu keur mikiran hut ya malain suudon goreng sangka kanu hadir bisi nu hadir barogah hutang sing lalunas kaeta nu amina kenceng rada loba hutangna alhamdulillah. Coba eta loba hutang alhamdulillahnya. Paingan teu lunas-lunas Pak Mandri eta geus kitu mah nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Al-ayah etamimil ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyub satalahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi atali falyasir rahimah. Wa qala al-ulama hubbul watani minal iman wa qala syair ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil kahatur ti payun kersa pemandu waktu penata acara nu kuji sim kuring dipihormat sahibul auqat urang doakeun MC dan MC-ahna masing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya para kiai para ajengan para asatid wal asatidah santri wal santriyah nu ku jisim kuring dipihormat wabi khusus kakeresana Bapak Ustad Asep Sopiana nu ku jisim kuring dipihormat tekalangkungan kakeresana Bapak Ustad Ikam Suharyana SPDI nu ku jisim kuring dipihormat tekalangkungan Ketua DKM Masjid nyatana Bapak Engkus Kusnadi nu ku jisim kuring dipihormat tekalangkungan pun lancek Bapak Mantri Asep nu ku jisim kuring dipihormat urang doakeun mudah-mudahan para kiai para tokoh agama tokoh masyarakat sing dibarokahkeun ku Allah amin ya robbal aparatur pemerintah nu ku jisim kuring dipihormat kersana Bapak Her Suryana Kepala Desa Talaga Mulia nu ku jisim kuring dipihormat oke tekalangkungan ka Bapak Lurah Dadang Lurah Hormat Talaga Mulia nu ku jisim kuring dipihormat oke tekalangkungan ka keresana Kang Guntar Ketua KNPI Kabupaten Karawang nu ku jisim kuring dipihormat oke tekalangkungan loba amat yang dibacain beres isuk ngabsen doang ge imah. Kang Badroh Wakil Ketua Karang Taruna Talaga Sari oge teh kalangkungan Kang Tinton teu make tindenya SC234 Cisamsu berarti Talaga Sari nu ku jisim kuring dipihormat Guntar Mahardika nu ku jisim kuring hampura bisa anu lepatnya margi kauninga ku jamaah sadayana annas bitafkir wallahu bitadbir manusia punya rencana kahayang Allah nu naktirkeun. Saya juga pengennya mah nyampe jam 9 tadi tiba-tiba pas pertigaan rek naik tol layang aya mobil truk Malang ibu ting kumaha eta Malang nya kacapean Pak kumahanya
sajam setek didinya jadi yang harusnya jam 9 jadi jam 10 nyampe nanya hampura ulah bendu kasih pun popolotot wae tadi kene tuh jelema na karak datang cenah ka aing kajian teuing mah telat ge balik nu penting menang amal ibadah amplop padu wae aing teu hayang amplop uing mah nu penting mah doa supaya balik salam daripada cicing di imah mantak ngalobakeun hulang-hulang hutang-hutang padua emang manehna tukang hutang Masya makana hampura bilih gelarna teu kasebat bilih maksana teu kasebat hampura jamaah sahabat simkuring campati ngobrol sareng Bapak Mantri Asep kan intina saya berikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Bapak Mantri Asep dan jajaran panitia sadayana nu ngayakeun ieu acara begitu juga masyarakat mudah-mudahan sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal utami nasim kuring ngaturkeun rebu nuhun pun lancet hapunten Kang Ustaz Agus doana anjeunna nuju ngabangun pondok mudah-mudahan sing digampilkeun rezekina ku Allah amin. Sahabat saya tadi cenah hayangna makang sore di abdi ngaliwat heula nasim kuring ge sami teh keur ngomean pondok di ditu teh jadi aya nu damal harian maduka kumaha Kang geuninnya lamun uingna eueuh teh pagawean teh asa saeutik bebeunanganna imah punten lain ngahila orang tukang punten ieu mah nyangan biasana kitu da emang abdi geus ngabuktikeun lamun uing eueuh teh sasaeutik pagawean ku ayeuna teh padahal lain asa saeutik meureunan uingna we teu pati ningali gawena kitu tah maka sampai jam 5 teh tadi molototan nu gawe tuh segieu aing mah teu kicep-kicep ieu nya Masya Allah mudah-mudahan sadayana para kiai para santri sing maranfaat ilmuna amin. Utami nasim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat nyuhun berat narimakeunana ningali nu hadir sakieu seueurna alhamdulillah memang kagoncara kajana pihak kacelup kaun-awun kajamparing ka angin-angin ka torta ka unggal nagara ari orang dieu mah orang talaga mah memang tukangna kana ngaji mah mantak warang sim kuring datang katingali jamaahna ge ditarukang kita kahalareup kabehnya saya mah teu betah lamun ceramah jamaah di mono kitu uing aya ceramah di Sabang nu hadir di Merauke pantegeunana atuh nya kudu deukeut ai kos kieu mah nya beda sinarang anu acara nu sanes doakeun oge grup hadrohna padahal saya paling senang kalau acara ada hadrohna saya simkuring resep kana sholawat mun make hadroh mun teu make hadroh mah lain teresep angan asa kurang geunah we asa hulang-hulang aing sorangan cocorowokan di dieu nya tapi di grup hadroh kuat rusuh nya ayo capek aing kiai cenah nya karunya eta ketuana nya barudak geus kikieuan we leungeun teh nya berarti semangat 17 na aya keneh nepak hadroh nya pada manu geus mahir mah teu kudu capek-capek ting lamun ge tek gitu tanya Ahmad ya habibi habi tung 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 ting tung ting tung 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 ting tung ting tung 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 ting tung ting prak ting ting tung ting tung ting qasidah eta mah mencerawis malain opak aya gemblong aya gemblong emping cuhucur opak gemblong opak gemblong emping cuhucur teu nanaon teh opak ge bolu kana mobilkeun jauh kana mobilkeun Alhamdulillah jamaah muyakeun kalau mudah-mudahan nu hadir sadayana sing paranjang umur bari gampang milik dan rizki sing sehat walafiah jiwa sinareng raga ya robbal atau orang dia nu tani mudah-mudahan tanina semakin subur nu usahana mudah-mudahan semakin makmur amin ya robbal alamin. Oke orang doakeun ya tukang tenda tukang son sing asup ka surga jeung salon-salonna we asup ngaritunya alhamdulillah jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala Tabligh Akbar dalam rangka memperingati hari ulang tahun RI ke-77 membangun generasi muda untuk Indonesia maju dan meningkatkan solidaritas untuk saling berbagi dalam kehalangan pager ternyata tulisan nana aing tetah dan magfirul Allah kadituna teh katempoannya alhamdulillah kehalangan pager ieu lain di luar atuh tadi nanya DKM aya KNPI PAMI aya itu situ mah tong dibaca antepkeun we cenah sorangan DKM tanya kita nonita Gemboa Jaya Pak Mantri punya itu ya doakeunlah nya mudah-mudahan ku senina oge bisa dipakai dakwah insya
Insya Allah jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua yang berkorban para donatur masyarakat apapun yang dikorbankan berupa harta, tenaga, pikiran jeung sajabana, mudah-mudahan sing ditampi jantan ama ibadah oke menang balasan berlipat ganda ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Ibu bapak jamaah nu ku Allah muliakeun, 17 Agustus tahun 1945 urang ku Allah diberi berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, berarti memang ieu NKRI merdeka teh karena berkat rahmat Allah Subhanahu. Maka tingali Kang, urang merdeka maca teks proklamasi teh tanggal sabaraha tanggal 17. Lamun heug ngudag kana sejarah yang sangat luar biasa, ieu 17 lain waktu nomor samena-mena lain 17 teh nama yang sangat luar biasa. Lamun heug hayang merdeka sameme 17 ge tiasa, margi sejarah mengatakan bangsa Indonesia 350 tahun dijajah ku Belanda, berjuang hayang merdeka teu bisa. Akhirnya dulur jamaah sadayana, perjuangan dan doa yang dilakukan oleh para masyarakat, oleh rakyat Indonesia, nu harita mah dulur jamaah sadayana berjuang beak-beakan. Motonya hanya satu orang tua kita, merdeka atau mati. Kalau tidak merdeka, kita lebih baik semua mati. Kalau kita tidak mati, maka kita wajib merdeka. Maka edan-edangan merjuangkeun negara teh baheula kolot urang para pahlawan. Mudah-mudahan para pahlawan diberi tempat yang terindah bagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Maka ieu jamaah sadayana, ketika perjuangan geus habis-habisan 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, sing horeng lain merdeka anu dibenangkeun ku urang, ternyata Allah mere ujian deui ku datangna tentara Jepang. Cek syariat eta ujian, hakikat eta mulai datangna pertolongan. Ya jadi gambaran Kang, lamun urang keur aya masalah, ketika urang ngadoa minta jalan keluar ka Gusti Allah, datang masalah anyar tong aral subaha, eta ciri mulai datang pertolongan ti Gusti. Urang keur dijajah ku Belanda, lain merdeka justru nu datang malah tentara leuwih hebat tibatan Belanda. Tentara mana? Nipong mun bahasa kolot baheula mah, ayeuna mah tentara Jepang. Cek syariat tambah ripuh urang dijajah ku dua negara, Belanda dan Jepang. Sing horeng eta teh hakikatna mah pitulung ti Allah. Sameme urang dibere merdeka, Allah kirimkeun penjajah nu anyar nu ngaranna Jepang dulu jang naon nguatan mental urang sadayana. Maka sejarah mengatakan di antara nu ngalatih orang-orang Indonesia berlatih perang itu siapa? Tentara-tentara Jepang. Tujuanna Jepang lain lillahi taala. Da teu apa lillahi taala mah nama. Tujuanna naon? Hayang supaya ngajadikeun pion lamun dina catur majang rakyat Indonesia jangan ngalawan Jepang, jangan ngalawan orang-orang Belanda. Tapi di dinya kualitas orang Indonesia mulai terdidik, boga pengetahuan, boga kualitas, boga keahlian berperang. Belanda eleh ku Jepang, akhirnya Belanda meninggalkan Indonesia, menjajah Indonesia Jepang. Cek syariat orang dijajah kuno anyar, hakikat mah Allah mulai bere tuluh pitulung ka urang sadayana. Maka ieu dina berjuang jangan pernah menyerah, terus bae doa jeung ikhtiar. 3,5 tahun orang dijajah ku Jepang, orang ngadoa terus ke Allah, berjuang terus, berperang ingin merdeka. Alhamdulillah nitih wancin mustari ninggang mangsa nu sampurna, Allah berikan kemerdekaan. Dengan cara apa? Tanggal 6 Agustus tuh kota terbesar di Jepang nu ngaranna Hiroshima dibom ku orang-orang sekutu, ku orang-orang Amerika dan mantuan Belanda nugas eleh ku Jepang. Tanggal 9 Agustus Nagasaki disusul dibom deui ku orang-orang sekutu. Otomatis memaksa tentara Jepang yang sedang menjajah Indonesia untuk angkat pulang ke Jepang mempertahankan negara nang beresan negarana. Tanggal 14 Agustus kurang kosong kekuasaan. Ieu di dieu jamaah sadayana mulai datangna para pemuda nyiarkeun agar kita membacakan teks proklamasi Indonesia, mengatakan bahwa Indonesia merdeka mumpung keur kosong kekuasaan. Keun tenang bab seuri mah ceuy ku aing moal terjeun kiih gedeung ge. Aing sejarah heula atuh ngaji teh pannya. Aya eta Agustus ujung hahehe wae mah lieur nya. Masya Allah. 14 Agustus Bapak Mantri lamun urang hayang merdeka bisa. Tanggal 15 Agustus bacakeun. Sing horeng ieu mah geus aturan ti para ulama geus istikharah. Para pamuda geus neken wae ka Bung Karno jeung Bung Hatta hayo geura bacakeun teks kemerdekaan. Tanggal 16 isukan bacakeun. Ternyata tetap teu aya jalan keluar di tanggal 16. Sing horeng ku Allah ditakdirkeun tanggal 17. Nah tanggal 17 yuk urang buka ya angka luar biasa di angka 17. Tong di pasangan togel isukannya ieu mah.
Sia mah dicatat wae na cokor wa isukan ya 17 ya. Omongan ke balap muda besok manjur. Soalnya aing pernah Kang baheula uing keur ceramah biasa kos tadi tanya nungguan jadwal ceramah aya nu nyamperkeun budak ngora. Goblok ya budak ngora ka era deui ka aing nyamperkeun. Akang punten aya naon? Abdi minta syariat. Syariat naon? Doa. Ya geus biasa da emang ceramah di mana-mana sok aya nu minta doa ka uing teh. Aya we hiji dua mah yang budak calakan hayang budak cek gitu nya siap mana caina ulah ku cai langsung we ku omongkeun emang minta naon isukan nomor keluar baraha aing kesel cokot sendal baledog tah sia nomor dicokot sendal teu ngadat ieu budak orang malah datang nyamperkeun Kang nuhun nya kok di baledog nyebut nuhun goreng sendal aing dibalikeun aya nomor 42 dipasangan ku budak orang togel isukan hati datang menang tembus 400.000 ulin ka Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam aing asa wow ya budak ngora cenah. Abdi anu kamari teh rek naon sia ka dieu. Rek minta nomor ieu bae dog wae. Lain punten Kang. Abdi ka dieu rek minta nomor ngan abdi rumasa abdi boga dosa ka Akang. Abdi kamari minta nomor ka Akang, Akang kesel ka abdi, maledog ka abdi. Make sendal Akang nomorna 42 cek uing ieu mah kode alam. Kayak gitu kumaha dipasangan ku uing tembus 400.000 terus rek naon ka dieu rek nuhunkeun uing 200 kiai 200 oh kitu nya nuhun aing menang mah dico kiai goblok nu kitu mah nya nauzu 17 teh dua angka yang luar biasa. Yang pertama angka 1 naon angka 1 yusilu ila ilahul wahid nandakeun bahwasana kita merdeka berkat pertolongan rahmat Allah subhanahu. Maka pantas wajar saya Bapak Mantri Rahmat di dieu mah acarana rek panjat pinang rek perlombaan rek apapun acara hiburan tapi tetap urang aya pangajian da ieu intina mata sakur teh urang teh milari ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Naon sababna moal merdeka lamun ku Allah teu dimerdekakeun mah betul. Maka pantas orang bahkan wajib cek ulama manaon asyukur limun ilmi wajibun li syar'i jelema syukur kana nikmat ya Allah teh wajib cek sarama dilakukeun. Maka ieu ciri syukuranana orang dia daya korban harta banda jangayakeun acara tablik akbar pengajian acara santunan bahkan sunatan masal alhamdulillah sok pak isukan sunatan deui kabehan lah nya beak-beak sugan lah nya masya Allah. Tak ieu dulu jamaah sadayana. Anu kadua angka 7. Angka 7 angka manusia, angka wajar kemanusiaan. Ciri di samping rahmat Allah memang ada para pejuang yang ingin merdeka. Nyaetana urang kabeh kolot urang kabeh baheula yang merdeka. Maka dicongkotna angka 7. Kunaon? Sabab angka 7 sok loba dipake ku manusia ku angka dunia. Ah nu bener Kang, heuh urang buktikeun. Jelema nu boga anak dina beuteung biasana ngayakeun pangajian 7 bulan. Lain kunaon sih ceurik, ih pan salakina karak 7na. Aduh pusing 7. Can pernah nyebut 18 keliling eta. Pasti 7 ti baheula oge nya. Ubaran atuh ku bintang. Coba eta langit cek dina Quran alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa langit eta ku Allah diciptakeun 7 lap bumi oge 7 Masya Allah dasar aki-aki 7 mulut aya eta 7-nya eta mah jelema teh buncit leut loba duit luhur kota gede dunya bro dipantau buri juru di tengah imah gedong sigrong hade dangung resep nembong digigir garasi mersi di tukang kolam renang di hareup patamana curcor caina herang jelemana beunghar kaya moal beak hartana 7 eta 7 deui nya masya bahkan dina kitabna Soibul Ibad oge jamaah sadaya maaf dina kitab Durratun Nasihin pantokna neraka ayat 7 surga oge ayat 7 masya. Maka ia nandakeun silahkan saja kalian wahai rakyat Indonesia berhiporia dengan adanya 17 Agustus ngayakeun perlombaan ngan kahade perlombaan anu ngadidik dan perlombaan teh siloka gambaran kolot baheula berjuang. Maka panitia saya anjurkan, saya tidak tahu di sini apa lomba naon teh nyaho panya di kampung uing teh nyaho uing mah kamari Agustusan di ditu di Brebes aing mah. Tuh nya masya apa saja para pemuda sing kreatif merekna merek perlombaan hiji ulah nu nyilakakeun nu kadua ulah sok anu menuju kana hal-hal negatif
aing sok teresep kan perlombaan teh segala aki-aki nyusu coba aing mah aya viral dina YouTube aing ningali eta aki-aki ya ilaha illallahnya masya Allah awena nyekelan kieu tah emang lain kana maaf ieu lain sorangnya nyontoan aing supaya ulah kitu maksudna teh nya emang lain nyusu kana susu pamajikanana lain tapi naon botol susu disimpen di aki-aki nu lomba leungeun dicekelan kieu cek aing ieu baheulana kunaon ieu nya pan perlombaan eta gambaran urang hayang merdeka nuluy parah di eta tah panitia ngayakeun lomba meupuskeun balon dina bujur awewe anu meupuskeunna lalaki coba etanya ieu mah saya mah maaf ya nya mun di aya kos kitu silahkan saja jadikeun pelajaran tahun hareup ulah diayakeun bener sabab di mana-mana sok tinggal YouTube saya tidak punya YouTube ngan loba nu ngarekam heuh teu naon lah maneh nu menang duit tapi aing menang jadwal kitu doang aing mah nya bener Pak Mantri aing mah direkam teuing saya mah tidak punya YouTube mun aya mah tingali saha nu ngarekam teh pihak urangnya alhamdulillah dulur simkuring loba ti agama Kang Ustad Warsa aya hadir jangke muludan mere duit ka aing DP cenah ieu mungkin ka Bogor meureunnan uing mah teu hayang didupa DP ngan aya di DP alhamdulillah ngan saya sana sok ulah saeutik teuing gitu tah maksudna teh aing mah tuh masya Allah jamaah sadayananya ini semua saya udah mulai tekankan panitia kudu mulai tah kurang teh kreatifna ulah nu mantak perkara nu negatif soalnya cenah balon disimpen bujur awewe lalaki miluan lumpat gabrung can peupeus can eureun eta ngangkot-engkotna tuh aing sia naonan aya nu kitu aya sakali deui para panitia ulah ngarasakakeun lamun kamari ngayakeun kos kitu ieu mah jang evaluasi tahun hareup ulah ngayakeun saya tekankan di mana-mana kos kitu sok ulah kos kitu aya aing nyimpen balon dina ieu mah wajar we kikeuan dong gerak bujurna gerak bong teu hayang aing mah hayang hulu doang asa mah lohor eureun tapi eta nu bahaya mah eta teh otomatis kang budak teh narongton eta naon kikituan ciga emak aing di imah tuh pan kadang-kadang budak aina mah punten maaf Kang budak aina teh memang cenah wah budak mah moal ngartieun ceuk saha budak aina mah leuwih kolot tibatan baheula budak awak mah leutik pikiranna geus kolot sabab geus teknologi aina teh teu bisa budak dianggap sepele ayeuna mah maka yang anak kecil yang SD masih ngilu sare jeung kolot hati-hati kolot nanya mun rek ngisi pulsa teh cing bener rapihan heula penebah budak ngisi pulsa we nya kolot mah ngarti ieu nya sok aya pan kos kitu cenah kolotnya enakna ngahiji hees wae nya budak teh kos heueuh peupeureuman hayam dah geuning neng aya naon akang ngeusi pulsa yuk naon ngeusi pulsa sugan ieu internet geus paeh can ka anakna internet geus paeh can heuh bisi aktif keneh bahaya mun online keneh pan bahaya teu nyaho atuh coba tes diilik matana peureum bara kucap kicep saeutik kikituan matana mah peureum neng bisi bobohongan coba tes kumaha coba cabut buukna ku bapana hiji bletuk budak teh teu usik nahan padahal mah neng aya naon geus tibra anak urang berarti internetna geus paeh aya kitu mah siap ngopi we di dinya tah duaan datang isukna bahagia salakina bari tos mandi teh ning mari ngabersihan buuk teh ning bari ngalagu malam dahsyat malam indah pamajikanna keur ngagoreng sangu besok lagi anakna keluar lama-lama botak berarti budakna hudang keneh gelo ngarasa dicabut benernya awas maka jangan pernah kita mengadakan acara-acara anu mantak negatif ke anak-anak orang betul perlombaan banyak kok nu nyontokeun perjuangan urang baheula kolot mana panjat pinang eta sarua eta sok panitia pamantri para pamuda kabeh kasepuhan di dieu ngayakeun acara hei panjat pinang masyarakat tenang panitia geus siapkeun kabeh hadiah terbaik disimpen dina kulingan tangkal pinang ngan hampura ulah waka hayang hadiahna lamun saencan ngibarkeun sang kamera putih tercinta di atas pohon tersebut memeh nyokot hadiah kibarkeun heula ka ditu siap kabeh mariluan RT miluan kiai miluan santri miluan minantu miluan mitoha miluan kabeh warga miluan pertama nafsu kabeh kana hadiah otomatis hirupna sewang-sewangan cek RT awas wing sorangan ieu mah maju RT-nya katanya pinang nya geus jangkung diolian digemukan diminyakan luar biasa lesangna naik RT karak 2 langkah sorodot patuh sukuna bawa ka Cimande potong sukuna teh nya
Ustad datang, Ustad, awas, iya aing Ustad, aing sorangan, teu kudu dibantuan. Ustad boga hiji. Cekel tangkal pinang, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan berabat naik 3 lengkah, sorodot Ustad pateuh bawa ka Bogor. Nya teu ngaruh biji-biji boe keur kitu mah, kudu bersatu intina mah, bener teu? Ngajan si Samsudin ge moal teu nyorodot ka dinya mah. Masa aya Samsudin di aya. Hampura aing mah lain Samsudin dia, Samsudin itu tuh anu geureum jeung si pesulap merah aing mah. Masya coba akhirna mah apa heuyeug leungeun antai tangan masyarakat bersatu pada dipanggil ku Pak Mantri, dipanggil ku Pak RT, kabeh kumpul. Hayang teh hadiah, hayang urang ulah egois. Ayeuna pilih saurang anterkeun ka luhur. Ulah sok hayang naik kabeh, moal bener naik kabeh mah rubuh ya tangkal pinang. Terus kumaha sa geus teh si eta pilih, geus pilih saurang, taekeun anterkeun. Yuk Pak leungeun Pak antai talangan. Hayo langsung RT turun di handap teh. Kiai di luhur. Teu sopan saya teh kiai di handap mah. Manya geus dijajak ku kiainya. Cek kiai iya kira deui aing ngajajak RT. Poja aing kakasel ka RT aing gara-gara teu menang bansos goblok lah RT teh. Aya nu kasal ka RT gara-gara teu bansos. Aya teh aya. Aduh, masya Allah, saya memang geus merdeka karunya RT geus udah rebing wae ceulina ieu nya. Mata tinggal pan moto sekarang kan tahun ini apa moto Indonesia itu ya? Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Eta teh nyinggung kamari, urang oyag-oyagan leuleus ku corona. Ku corona mah bener, tanyakeun Pak Mantri. Boga salon boga tenda, gulukan kamari mah. Ku rinyuh kabeh salon oge. Anu sarua mau balik oge kalender diduhukan ku aing kesel atuh. Ya jadwal batal aing kumaha teu kesel coba-coba hayonya. Gara-gara corona mah nya karunya RT kuat setruk di aing mah diomongkeun wae. Mas-mas datang bansos, ibu-ibu ngomongin, lah percuma ya bansos ke RT mah mau Amerika orang memere lagi kadulurna wae. Oh di lembur aing kitu tah. Aya ngomong kitu aya. Punten RT na aya teu. Tenang Pak RT penting ieu ku aing dibela. Karunya ya ibu sing inget karena purwadaksi purwawitan daksina wekasan ayu witan wekasan teh naon urang mah manusia usik malikna urang digantung diatur ku Gusti Allah ya aja masalah bansos saya tahu kok langsung abdi pan pertama urang lockdown kan bulan Maret tanggal 28 Februari geus mulai tidak boleh ada acara Maret total mulai acara diayakeun sanksi nu luar biasa. Nah, bulan puasa mulai turun bansos. Pertama bansos turun aing meunang. Kuat ngagebeg teh atoh. Waduh, anjir meunang aing yes. Padahal jujur Pak Mantri, Pak RT, saya tidak pernah ngumpulkan kakak, tidak pernah ngumpulkan KTP, tidak percaya udah tangan ka Imah Uing. RT na tanyakeun. Saya tidak pernah ngumpulkan. Naon sababna? Lain ngarasa boga lain. Ngan ngarasa jang hirup sorangan mah ayalah mudah-mudahan sugan we ku Uing teu nyodorkeun KTP kakak teh aya jang jatah jalma nu teu boga sakitu harapan Uing. Si horing datang bansos ka Imah. Aing dicarekan ku jamaah diomongkeun ongko kiai balap muda, ceramah ka mana-mana, mobil gablek 2 Imah aya. Menang bansos ngajedog wae. Orang jadi diomongkeun ku netizen cai. Untungna bulan puas aya pengajian kuliah subuh. Sebelum kuliah subuh saya tabayun heula ka RT, tolong berikan penjelasan terhadap saya. Kunaon saya menang bansos? Bari saeutik gitu. Mun loba mah aing moal nanya kunaon gitu maksudna teh nya. Kunaon Pak RT, kunaon Pak Ustad, mohon maaf. Pak Ustad mah alhamdulillah bisa nanya ka abdinya, abdi geus pusing kawar imah geus teu geunah hate. Ceuli rebing, awak susah, aing ripuh pokoknya namanya. Terus kumaha? Jadi gini Pak Ustad, corona sudah merajalela, bantuan harus segera dibagikan. Sedangkan masyarakat atau rakyat Indonesia kebanyakan sok pura-pura teu butuh bantuan. Dititah buru-buru ngumpulkeun KTP kakak lila wae. Akhirnya kumaha kakak KTP can asup ka pusat KB da abdi mah ukurnya ke nepi ka RT ka RW keun ti RW ka lurah keun ti lurah ka camat keun ti camat ka bupati keun ti bupati ka gubernur keun ti gubernur ka presiden keun ti presiden mulai datang tah turun deui ka gubernur bupati tah eta teh punten Pak Ustad karena data lama masukna akhirnya pemerintah pusat memutuskan bansos dibagikeun menurut data yang 10 tahun ke belakang. Makanya orang dia nunggu pindah kadang-kadang aya keneh ngaranna kabagian orang dia geus maot aya keneh kabagian piraku di kuburan hayang bansos kan bung meureun bener teu tawing dibalikeun ku RT punten Pak Ustad bisi kasinggung punten Pak Ustad jadi mau balik barat tahun 9 tahun Pak RT tah keur 10 tahun ka tukang Ustad geus kos ayeuna apa encan aing balangsak teh baheura mah atuh heueuh mantak meunang
gitu tah ternyata gitu ce. Jadi bansos eta lain RT nu ngatur lain lurah nu ngatur memang geus diatur ti ditu lamun can meunang kira-kira nu geus merasa aya hirup jang sorangan ulah sok hayang nafsu karena perkara nu kos kitu geus tarima heula sodakohkeun ka jelema nu teu mampu betul sanggeus kitu jujur abdi tahadus bini mah fa amma bini mati rabbika fahadis caritakeun ai ka alusan mah saya langsung setiap menang bansos da ngaran eta teh bisa dihapus menang di aing langsung bikeun ku aing teh ka pamajikan kaceplosan aing jadi kanyahoan atau teman lagi dibikeun ka majikannya bikeun ka aki-aki kan ini ku aing bikeun tuh nya sing inget pan kolot apalagi orang Karawang mah apa seni cinta seni kota seni milik cekolot urang baheula moal pahili-hili bag jamaah moal paala geus diatur ti dituna Bapak Kepala Desa Bapak Heru Suryana anu bager biasana mah di sawer aing biasana ya nya punten Pak Her ya hampura ya nya biasana aing ceramah di sawer mun ngomong kitu biasana nya itu biasa mah nya biasakeun we bayana bohong euy Pak Her hijikeun we jeung amplop engke hijikeun geus diatur ti dit maka orang kudu nurut lamun can menang memang lain naon can aya rezekina maka kemarin kita 3M bersama-sama kabeh sa Indonesia ulah sapang dizolimna aing riweuh ayeuna mah kos ninja ka mana-mana teh ulah memperkeruh keadaan 3M apa susahnya kemarin saat untung corona uing ceramah selalu 3M nu kahiji menjaga jarak can pernah aing ceramah dina tonggong nini selalu jaga jarak yang nini mah nu kadua kudu daek make masker pamajikan geus ngarti lamun uing geus make pakaian jubah ki langsung abi mau kemana mau ceramah tunggu sebentar aku siapkan masker untuk dirimu ulah caing teh meuli aing di Indomar di Indomar mah can tantu bersih abi teu apa sanu nyieun sanu ngajait mending neng we nu mang nyieunkeun nya sok atuh buru si horeng kutangna dipotong 2 tapi kanaplok na bibir aing eta pokoknya mah make masker eta lain hayang ceramah yang balik aing mah pikiranna teh teuing kumaha pikiranna teh lieur eta mah nya Masya Allah yang ketiga mencuci tangan tawing encan eta mah da can beda dahar di dia soalna jadi encan cuci tangan oge nya Masya eta 3M kita sok pikiran nu pertama menjaga jarak lain saukur jelmana nu jaga jarak tapi kalakuanana kudu bisa jaga jarak tina perkara nu ngundang murkana Allah Subhanahu maka saya punya saudara rada ngetop saudara uing mangrana Haji Roma Irama eta dulur Kang dulur sanini jadi mahna bogan ini aing bogan ini sarua di ini paling telepon Haji Roma Irama Assalamualaikum Waalaikumsalam sehat Bang Haji Alhamdulillah saya mah kitu ngomong napan ya katanya istrinya meninggal Alhamdulillah si gelo pemajikan meninggal Alhamdulillah Bang Haji ada apa saya mau bertanya Bang Haji silakan kenapa Indonesia banyak bencana Bang Haji? Malah ngalagu si eta mah. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Jadi loba teuing jelema poho ka Gusti Allah. Kenapa lagi Bang Haji Indonesia banyak bencana? Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Di zaman sekarang banyak orang Islam yang tak sembahyang loba keneh ngaku Islam tapi taraso gak pernah sholawatan, mengharamkan rojaban, mengharamkan muludan, berjamaah sholat mangan duaan. Lamun geus nginjem duit, ya kung kadianinya ilagu ya. Teruskeun ulah, kasinggung mah, ka tukang kredit, nginjemna 1 juta, mayar 2 jut, mayarna dicit. 2 tahun majarkeun mah ngomong nulungan padahal mah nyiksa rentenir nyiksa bang keliling nyiksa bang emok tapi kunaon nyiksa urang nginjem wae
butuh atuh hese aing dijawab butuh mah da eta jawaban panghebatna butuh aing mah atuh teangan jalan anu lurus insya Allah punten ce nginjem 1 juta cair 800 mayar 1,5 juta lamun telat mayar urang kena denda eta ngaranna rib kululah minabata mina haram fannaru auladih lamun beteung dieusian ku perkara nu haram maka neraka pangbalikanana naudzuh ayeuna boga hutang ka Bang Emok aya nyekos budak PAUD ngariung jeung si Emok sumpahna sabah aku berjanji bayar hutang tepat waktu bila temanku tidak bayar nanti aku dibunuh punten Kang punten ieu mah uing mah lain curhat lainnya ngabejan jadi pelajaran saja saya ceramah sampai daerah-daerah Cianjur Selatan Sukabumi ujung luar biasa daerah Subang sampai punten Kang batur mah gara-gara Bang Emok cerai jeung salakina bener teh awas ce nu boga hutang sing lalunas amin sing loba rezeki jang mayarna amin geus lunas ulah nginjem nginjemna mending ka tatangga weh da maneh mun dibere tara mayar sia sok nyarekang nyawa tatangga tuh tomere pugu sia tara mayar lah hese ditagina aing nginjem we darah tinggi sama mayar lemah jantung sama aing nginjem kos pengemis pat mewek-mewek ai bagian ditagih pelabatan preman panghebat naudzuh hampura ieu mah jang pelajaran simkuring jangan sampai seperti itu kalau kita mau dibantu sama orang ketika orang membantu jangan pernah kita khianat ieu mah survei membuktikan 80% jeung 20% bandinganna 8:2 jelema anu nginjemkeun duit jeung jelema anu nginjem duit terkadang nu loba kecewa lain nu nginjem duit nah tapi nu nginjemkeun sok memelar teh mayarna teh tarsok lain darso teh tarsok teh naon entar besok teu naon Kang teu naon asal kedah aya naon kebijaksanaan wawartos ece puntennya artos teh can aya mudah-mudahan isukan mah aya kitu ya mah kadang-kadang nu gablek hutang mah DWA tuh ngabales dibaca we doang checklist 2 warna biru dibales henteu ditelepon berdering tapi teu diangkat sakali dicarasan mer hutang moal diblokir nomorna teh pan geus awasnya mudah-mudahan orang teh sing loba rezekina amin ya robbal alamin tuh jamaah sadayana sok eta Panjat Pinang pelajaranna luar biasa nilainya luar biasa eta nasehatna perjuangan hayang merdeka teh hese akhirna kumaha cek RT geus kajeun saya dihandap kiai di luhur aing teh sopan njak kiai mah mitoha dihandap minantu di luhur cek minantu iya irhade aing ngajejak mitoha ieu da moal aya mitoha dijejek dina Panjat Pinang ngadat moal mitoha nyokol kana Panjat Pinang sok yang naik hampurannya Pak cicing ulah hampura-hampura naik hayu geura gitu pasti aja coba kieu sok jang naik hampurannya Pak cerai saya jeung anak aing wah geus mah bener kitu mahnya eta mah kuat edan-edanan RT panghandapna dijejek ku kiai lalaunan Kang ngajenog sia teh sok pemuda naik terus kabeh dianterkeun nu naik nama babarengan Pak untuy-untuyna kabeh tapi nu dianterkeun mah kur hiji ka luhur teh geus di luhur tong waka dicokot tah hadiah kibarkeun heula bendera Sangsa Kamera Putih tanda urang geus meunang geus merdeka tah hadiah eta teh gambaran kekayaan NKRI kekayaan Indonesia yang eta hadiah biasana lamun Panjat Pinang jang saha jang manehna nu di luhur apa jang rakyat nu dihandap atuh jang nu dihandap di luhur masih aku diantarkeun doang heuh ngadahar ti heula ngan ulah bating bisi pahe di luhur pana nya geus di luhur teh pan langsung kajian aing minum Sprite minum mana Coca-Cola dinum ulak kabeh geus seger awakna cokotan sok tampaan kabeh mang urang hijikeun heula kebagikeun dihandapnya alungkeun peuk alungkeun capek nginum deui wajar kitu mah alungkeun kitu jangan sampai nu nganterkeun maneh ti handap ka luhur eta leungit kasabaran mang alung atuh engke atuh teh anggarkeun naik sama pan teh sok mitas yang ngantur lain ka dieu alungkeun mang hayang nginum ke heula aing keur kaucan seubeuh bisi nu dihandap teu sabar akhirna tangkap pinang diruntangkeun dihandap rubuh cilaka bener teu jadi saat kita sudah jadi pemimpin jangan lupakan rakyat yang di bawah eta teh anu ngulingan kitu teh jamaah sadayana kekayaan Indonesia
BP naon bantuan sosialna BLT na jang rakyat pejeuma saeutik 350.000 dipotong 50.000 di Bogor kali itu tah nih pemimpinnya ya aing amin sarua ini curhat atau siapa tuh Masya merenjang moto kopi yang meli cai bener tuh panamun tenginum teh haus mun tenginum teh mana can dibukakeun nih hese tos bias kasep Dala China 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 Dala China 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 Dala China 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 Dala China 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 herang aya ta susu oge ngan punten pamantri euing diamanatkeun ku pamajikan awas ya mun ceramah nyusu di luar tah kitu tah mentak hampura ieu moal diinumnya ieu keur ngomongkeun ieu situlah kemenakana pikiranana nya mending ieu we herang kategori air murah murni di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi omong we aing mah di nginum oge. Masya. Sok naon deui seueur anu kreativitas perlombaan yang memberikan pelajaran luar biasa ke anak-anak urang. Naon tarik tambang bagus. Tarik tarik ka dieu bikeun deui tarik ka dieu bikeun deui pelajaran kasep lamun dicaritakeun mah gambaranana coba memeh perlombaan teh caritakeun heula ku ketua panitia perlombaanana yeuh tarik tambang teh gambaran kolot urang baheula sing horeng setelah tanggal 17 Agustus kita dikatakan merdeka kabeh diumumkeun urang geus merdeka sing horeng bulan November kene bahkan Oktober kene geus mulai datang serangan ti mana ti tentara-tentara sekutu Amerika anu rek mikeun penjajahan Indonesia diteruskeun deui ku Hindia Belanda maka luar biasa tarik tambang teh tarik ulur perjuangan luar biasa kunaon sekutu teu narima Indonesia make jeung merdeka sialin merdeka lain gara-gara ngelehkeun Jepang tapi karena Jepang dikalahkan sekutu Jepang balik Indonesia kosong kekuasaan maneh ngamerdekakeun maneh maka ayeuna di dieu kami yang berhak merdeka non nyokot ngajajah Indonesia kenapa karena kami yang mengalahkan Jepang kitu jeung tentara sekutu tarik ulur kemerdekaan apakah orang tewa kita menyerah teu di dinya mah maka tinggal dulu jamaah sadayana Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari nguniakeun hubul watani minal iman cinta tanah air itu sebagian daripada aplikasi pembuktian bahwa kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka tingali aya resolusi jihad NU umanya boga resolusi jihad naon ngabejakeun bahwasanna jelema anu melaan negara maut di medan tempur melaan negara karena Allah maka mautna maut syahid mun meunang gelarna mujahid Alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad lil ihya wa ila dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad lil ihya wa ila dinil Islam supaya semangat dianya karena hadroh teu aya operator salon tolong koneksikan bluetooth Samsung Z Fold 3 hargana murah 27 sugan balik ke dia kegantian atau arek eta anu teu naon bisa tekang sekedapnya jamaah supaya lebih semangatnya urang make seni gitunya karena hadona carapeun tadi ayo ripuh Kang aing aduh jeneng Kang teu aya bluetoothna make kabel coloknya geuning aya eueuh di colokanana ada colokan mah ada lah teruskeun ieu ngaosna siap sampai subuh nya dan nonton golek nepi ka subuh abdi mah tara langkung ti sajam lamun langkung teh lembur hitunganana alhamdulillah baik angka 17 tak 7 eta tarik tambang pelajaran KB eusina balap karung pelajaran Kang pelajaran naon pelajaran balap karung sing horeng nalika urang keur dijajah mah luar biasa Kang luar biasa hese usikna betul ayeuna urang geus merdeka bener teh hayang ka pasar boga motor ayeuna mah nyebut susah teh kakal sawah oge marawah HP betul
baheula mah hese kos curang cicing di jero karung usik hararese komo panitia anu nemen mah ayeuna teh geus balap karung teh geus tara ngajo ayeuna mah make helm budak dibungkeut bari kita nya alabatan bernuk yeuh lompatan gitunya masya eta teh gambaran hesekna hirup di zaman penjajahan. Yuk kembali deh Agustus tahun 1945 di mana teks proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ya punten Jalan Pegangsaan Timur. Ieu teh lain sembarangan tempat pegangsaan. Lamun dipisah pegang artinya cekel saan katalin daripada insan artinya manusia. Pegang wahai manusia urang eta adatna kana timur lain adat kana barat. Maka lamun urang cinta ka Indonesia ulah sok pipiruan adat orang barat urang mah adat ka orang timur beradab berakhlak hirupna ulah saukur boga ilmu tapi kudu boga adab betul adatna orang timur leumpang hareupeun kolot rengkuh orang timur mah kieu pan budak ayeuna mah jarang kitu nya jarang teu bapana keur nongton oge malah dijejek panena mah bapak cicing nyarek ngajol cicing diajol di lengkahan tincak beuteung nangek sorry bokap betul cium lengan anak orang mana kieu ayeuna mah bener teu buktikeun sok intip isukan anak orang ieu kasep cium lengan anu bener kita bibir nu luhur irung nu handap ambuan leungeun indung nu meunang masak kuat bau setan leungeunna demi naon demi ngadidik anak supaya hirupna seger sehat dibere pasakan anu ngeunah betul teu bapana leungeunna kuat bau oli bau naon segala rupa macam-macam lamun kieu mah geus bau naonnya encan nyaho pandahar jeung naon ayeuna di dieu mun nyage amplop aya bauna Kang eueuh amplop nya Masya Allah tuh eta teh gambaran cium leungeun pangbudak ayeuna mah kadang-kadang teu kitu balik sakola hujanan kokotoran nepi ka imah ditanya ku kolotna malah ngaledek jang di mana baik sakola kunaon bajuna kotor ngaledek aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi eta bajuna basa kunaon aku tenggelam dalam lautan cai lencang biasana ge walik asar sama maghrib di mana heula aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang aing mah serius nanya ka sia teh kumaha mun aing maot aku tanpamu bubuk raginang tuh alhamdulillah tuh nomor 56 pegangsaan timur pegang cekel wahai para pemuda urang maka timur lah sok pipilun barat-baratan urang talaga mabok-mabokan geus teu pantes urang mah dalen orang barat penting-penting anjing pokona mah aing ngasok pokona nu macam-macam kaing didodet ku aing sumpah aing masuk wani aing masuk kazage datang pamantri mereka musola ka masjid at-taqwa di dieu mabok nya wah macam-macam didodet ku aing aing mah mantri hampura pamantri mabok lain tuh ngahanutan beuteung doang wah bener pamantri ka mana saya rek salat pamantri milu ulah keur mabok mah teu meunang waka salat sancan beberes heula mandi heula ka dinya bebersih sia teu mabok ieu mantri Asep sia teh aing keukeut aing henteu deui goblok doang sia ieu ulah ngambek atuh teu mabok mah sorry beh mane bener teu mabok cek mantri Asep bener aing mah wani diriungkeun sok mun bener maneh teu mabok coba maneh salat subuh bara rakaat tiba heula ge 4 rakaat aing mah masalah cek mantri Asep balik-balik sama bener sia balik ka panggih jeung RT jang mana sia balik lain salat we kieu aing rek salat ulaheun usaha mantri Asep asiana meureun mabok teu mabok kadang-kadang RT sia nu mabok RT aing mah moal maboknya ge aing nyontohan teu bener ke Pak RT mun maneh teu mabok ku aing ditanya Pak RT rek ka mana rek ka masjid nah Pak RT punten rek kaon ka masjid salat subuh aing mah hari salat subuh bara rakaat Pak RT 2 rakaat wah teh mending balik jeung aing kunaon aing tadi ka mantri Asep nyebut 4 rakaat nu loba titah balik komo sia 2 saeutik teh
balik teh jeung nu bener sih bener nah itu balik bareng jer teh terjadi ka masjid eta RT gara-gara nu mabok nah nggak nyaka sep nu enggeus Kang sieun teu dihampura dosa cenah jelema nu mabok mah 40 tahun ibadahna teu ditarima diajakeun ka jelema nu ngomong kitu ingat ayat Allah idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah di antara ciri-ciri orang yang bertakwa idza fa'alu fahisyatan di mana mereka yang berbuat kerusakan nyieun dosa mabok judi jeung sajabana kemaksiatan zina ngaranna aon wae perbuatan nu mantak ngundang murkana Allah zalim kana dirina zakarullah kembalilah eling ka Gusti Allah insyaallah sagede-gedena dosa maneh lautan hampura Allah leuwih gede Insya Allah tuh jamaah sadayana maka di dianya nu kamari sok mabok-mabokan geus eureunnan nya nu sok mabok-mabokan mabok beneran we geus gitu mah geblek ulah aing direkam yang bahaya aing nya hampura nya aing heureuy sia awas direkam ulahnya nu kamari sok judi nu sok judi aya geus tinggalkeun we nu geus manggeus Allah mah maha hampur lain Kang judi teh ku sabab hirup teh lieu eueuh ragap teh teh semplek cincak semplak reutpakeun pusat ban kokoronya sabalang sakrosa sugan aing main judi mawing menang beunghar kamari ge aing menang judi slot lumayan 500.000 oge depo aing teh eta mah lamun main judi slot menang pamancing supaya maneh main pan eueuh sejarahna jelema nu judi beunghar bener teu laguna ge aya judi kurang kompak ulah langsung tet jawabannya judi karak tet judi tet nah gitu siap judi tet menjanjikan kemenangan judi sia judi heula karak tet ulangnya aing teu kompak judi menjanjikan kemenangan judi menjanjikan kekayaan bohong kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan bohong kalaupun kau kaya itu awal dari kemiskinan judi edan aing resep ka Oma Irama teh baheula ti leutik aing mah beneran enggak aya Oma aing nonton baheula lagi aja resep lain dangdutna tapi laguna laguna Oma mah eusina teh nasihat wae eta hebatna Oma tatanggana maot nyeun lagu Oma mah gali lobang tatanggana maot eta teh gali lobang kita ngagali kuburan kan kamari ta Oma jadi pemimpin upacara gagal eta pembina upacara atuh ai pemimpinna tegas mantri alsef lapor upacara di sini siap laksanakan Oma laksanakan atuh bubar jamaah ngalagu Indonesia Raya batur makan semangat Indonesia Raya merdeka merdeka tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya Oma nu mimpin jadi brigadeuna teh Indonesia Raya merdeka merdeka ngada tentara langsung ditembak jelegur maot tadinya tuh Masya resep aing mah kaoma ulah bakal laguna film nage resep baheula mah Agustusan teh namun sanggeus hiburan kadang-kadang sok ngayakeun layar tancep uing keleutik osok nonton layar tancep bari dagang es aing mah keur SD dah yang jajan isukan gede mantap dagang es peutingna teh nonton layar tancep bari dagang es paling tinggalkeun es mah bodo amat nih nonton anu bening mah filmna teh Dono Kasino Indro Beri Prima dan Apen bangun teuing si Apen geus bangun can ayeuna tah terus nu katilu eta tah Oma Irama musik terdengar kalau Oma sudah mulai jing 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 ketepak 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 Oma datang naik kuda wih mamawa gitar tonggongna Satria bergitar jeng 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 ketepak 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 ketepak
ditarik kuda koma suara naon cek suara aing suara kuda padu wae ngomong nate suara ustad nuturkan kuda gitu atuh suara naon kuda oma turun tina kuda ditembak ku musuh tuh astagfirullahaladzim kau berbuat zalim pada diriku kau terima biarkan Allah yang membalasnya. Assalamualaikum. Mangkat dewe oma mah teu ngambak ieu. Ketepak. Sok yang ngomong kuda sakali deh kain. Aduh, masya Allah. Eta film halus apa goreng? Halus, ditembak istighfar. Astagfirullahaladzim. Teu males malah ngadoakeun. Mudah-mudahan Allah nu ngabalesna. Balik. Jadi eueuh dendam film oma mah bersih hatena. Beda jeung film ayeuna tah Ikatan Cinta. Teu anggeus-anggeus aing eta film. Sugan aing teh kaluar ti penjara saya sarek tobat. Ih, si eta mah jahat keneh. Diomongna teh cabokeun si esa. Ih, sal aing ka si esa. Jeung aneh si esanya teh dekeun tobat-tobat goblok jelema teh semua apa wae nya. Kamar ieu maksiat boga anak banyak si Kesyanya. Makuna anak si Nino pada anak si Ricky. Tajeng si Ricky sarua tah si Ricky jahat kacil 11-12 tajeng si Resa. Ih, najis amit-amit aing mah nya. Karunya si Anin pan sorangan wae nama si Anin eueuh si Aldebaran lagi teu datang-datang namanya. Nya Masya Allah, mudah-mudahan tak jadi tadi diceraikan pan ku sini no kamari mah diceraikeun nya. Tuh eueuh pelajaranana kadang-kadangnya hati-hati. Awas sok lobat tontonan dijieun tungtun. Komo udah leutik ka ayeuna awas ngome HP sia ke bawa-bawa tuh. Sudirman, si Tayem, si Bonge jeung si Jeje. Ini viral aing eta si Jeje. Masya Allah. We mah mun jamaah Kang punten hayang foto sok mangga. Lamun istri ulah duaan ya bisa jadi fitnah. Kada aya laki-laki di kanan jeung di kiri. Jadi fitnah aing teu wani ongkoh ka pamajikan sok melotot. Tah, supaya terjadi pindah foto silahkan saja. Bebas galak si Jeje mau kamar foto. Beri jalan, awas boleh foto tapi nanti. Oh, budak banget kos lok cepat gitu nih sombong. Kesel atuh aing nemponanya. Lempon lagi gitu. Si Jeje tanya. Oh, lebay teh heueuh kitu nya. Kabogohna teh si Roy geuning nya. Nama siapa? Roy. Ini Jeje. Gimana rasanya pacaran sama Roy? Selebeu. Nu gelo nu kitu mah nya. Tapi geus eueuh aya gara-gara Samsudin jeung Pusulap Merah para saja jadi Jeje geus eueuh aya mah leungitnya. Alhamdulillah. Tuh hati-hati jamaah sadayana. Maka di dia dulur jamaah sadayana pentingna orang ngeusi kana kemerdekaan. Dengan cara apa? Agar kita tetap merdeka jeung ieu nagara tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kumaha dawan Allah na Al-Qur'an. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Hartosna wallahu alam bil murad. Jikalau saja penduduk negeri ini amanu ariman wattaqau jeung tarakwa kasaha ka Allah subhanahu la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, maka kami akan bukakan keberkahan daripada pintu langit, bakal dikeluarkan keberkahan daripada bumi. Lamun orang hayang menang barokah cicing di negara tercinta Indonesia, syaratna dua, hiji iman ka Allah, nu kadua sing tarakwa ka Gusti Allah. Karak orang bener merdeka lamun geus iman jeung takwa ka Allah. Udah orang jauh-jauh teh bab merdeka manya di imah we dina rumah tangga merdekakeun salaki teh. Sok aya ulang tahun Indonesia geus ka 77 tahun tapi awewe wani molotot kene ka salaki aya. Berarti can merdeka salaki anu kitu mah. Merdekakeun we heula salaki urang dari pelototan engkau yang jahat itu. Rupa netizen teh apan molotot ih mun sinisnya molotot bibirna kecewes we bibirna teh nya. Eta netizen teh bibirna arampun tah saya oge loba tah nu ngahujat di netizen cenah ceramah teh cenah ngalagu. Ceramah teh ih hirup mah butuh seni, bener teu? Teu make seni mah hirup mah hanyir teh hambar. Sok adzan subuh di atakwa isukan teu make seni. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Engke ge asyhadu alla ilaha illallah deui ieu. Darah datang moal digitukeun. Jajal heula moal jajal heula isukan kitu. Jajal heula.
Kos di uing aya aki-aki Kang Haji eta Pak Ustad pamil tanya aki-aki ajan subuh jam 8 isuk. Jam 8 make di mik musola as-shalatu khairun minan naum. Daratang budak ngora mau apa ngebung. Bah aya naon? Abah teh eling kunaon? Bah ieu jam baraha? Jam 8. Ada naon? Subuh lewat lohor can nepi. Dasar aki-aki gelo. Memang sia nu gelo mah. Kunaon? Aing adan subuh sia teu dararatang. Aing adan wayah kieu sia dararatang goblok sia teh. Sia nu gelo mah setan. Kalabur deui budak ngora era digitukeun mah nya. Naudzuh atuh netizen mah kitu biasa we tong didenge lah netizen mah nya. Betul. Kalau kritik membangun pakai, jangan bangun kritik menjatuhkan tong jatuh dah insyaallah. Jelema lamun geus diangkat ku Allah moal bakal bisa dijatuhkeun ku makhlukna Allah insyaallah. Oke, keun da manusia mah biasa. Ulah waka acara kos kieu babarengan pamantri ieu nya. Acara hajatan we pribadi tidak akan lepas daripada netizen. Baca tadi kondangan teu, kondangan kada duit 50.000. Ruginya dahar nage jeung helm. Naon helm endog di belah dua. Sama syukuran menang endog di belah dua oke ngeunah aing masalah nyokot nu gede sugan aing teh daging horeng laja goblokna teh. Tuh nya. Ta netizen tah sungguh tatanya. Nah ozo awas urang mah ulah kitu jamaah sadananya. Masya lurus we li ilahi kalimatillah keur nanjerkeun agama kalimatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syaratna iman jeung takwa. Yuh merdekakeun we heulaanan diri urang sewang-sewangan, merdeka tina hawa nafsu. Loba keneh jelema nu katutunggulan tingali kasamaran tingali bener teu? Loba keneh ngudag persenangan dunia pada di dunia urang moal lila. Betul? Di dunia lila moal. Kan dunia kalimat firma di tina dana ya dunuan daniun kalimat isim tabdil ada nuduhkeun kana muana dunia. Dunia mah temporer moal lila, di dunia moal aya nu lila moal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti bakal mati. Nu hirup mah bakal mati pasti eta teh. Betul teh? Mata geuning kolot baheula nya komorang dia mah cinta seni. Kota seni Karawang mah. Boga anak mewek di laguan buukna tibalik punten buukna lumayan Kang buuk reggae ya kolot pernah budak mewek kitimang hayun ambing di ayun mah haye kasetna rusak lagi di ayun ku samping cep kabudak teh rep sare tentram hatena beda kolot ayeuna laguna teu nyararambung. Budak mewek diajarkeun lagu teu eceug aku hamil duluan sudah 3 bulan. Budak ngahuleng kumaha cenah hamil diheula. Budak mewek diajakan TikTok ayeuna mah dan gitu saya teki bener mah itulah kolot gelo gara-gara TikTok kuat beak tangka cau gara-gara salam dari Binjai. Tuh nya awas ecenya kolot baheula mah ye nya sakalina mere lagu teh nu bararagus. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Aminah, bapaknya bernama Abdullah. Jadi ngawaukeun ka keluarga Nabi bagus. Adi mata apa lagu budak teh ka mah lagu nage apa lagu kolot pake lagu kolot teu naon cing cangkeling manuk cingkleng mah da cendeuten los ka kolong
Bapa Satar mah apa lagu eta coba bantuan cing cangkeling manok cingkleng bener apa los ka kolong Bapa Satar Masya Allah kat molotot tete lagu kolot tapi alus esina cincang kelincing urang talaga jeung sim kuring hayu babarengan urang geura areling bener ieu salun geuneun pisan ieu geura ibadah barang jeung peuting kadatung api ngajaring ulah hirup lang ling sing sering hudang ti peuting codah anu bager aya codah aya aduh hampura cenah itu dihaja gesing sering hudang ti ibadah sol wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ibu bapak hayang dibere derajat anu luhur hayang maqaman mahmuda teh derajat anu luhur hayang teh maka fatahajjad bihi nafilah ngorejat tengah peuting salat naon Kang tergantung kebutuhan. Maksudna Rasul cek sahabat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla Rasulullah sallallahu kata sahabat buktosna Kanjeng Nabi lamun keur boga masalah salat abdi mah boga masalah teh teu daekeun boga loba duit nu loba Kang lo tara hese kana rezekina berarti salat duha abdi mah dihina wae ku tatangga salat tahajud abdi mah aya kahayang teu daekeun laksana salat hajat abdi teh boga anak parawan dipikaresep kudu lalaki kudu nu mana nu pilih nu alusna salat istihoroh abdi mah rumasa loba dosa Kang salat taubat ieu teh loba bencana salat tolak bala abdi mah hayang ka neraka tong salat cicing weh cege ka neraka tenang tungguan weh atuh abdi mah hayang salat teh langsung hasilkeun duit salat mayat sok benar tanyakan Pak Amil manang mah eta mah can pernah dihutang mayat mah langsung masya sok hudang ti peuting salat insya Allah ieu mah kadang-kadang datang ka kiai nyareat Kang ajengan Agus Kang ajengan Asep hapunten hayang naros kunaon hirup abdi kieu wae maksudna eueuh perubahan lihat ke waraga tayana teh semprek nicak seplak keretakeun pusat ban kokornya sabalang sakrosa susah abdi mah susah wae Kang Ustad hayang berubah jadi naon Pokemon cing bener atuh sia teh hayang ngalaman kos batur buncir leuh tuh baduit tuhur kuta gede dunya buro dipantau buru dijual tenang imah gedong sigurung hade dangun resep nembong di gigi garasi masih di tukang kolam renang hayang beunghar sing getolnya usahana salakina alhamdulillah usaha mah usaha bantuan ku Ece Usoli kumaha eta hayang kumaha hayang loba rezeki duha langsung sholat duha bener salakina di sawah mainana sajadah indah salakina macul mainana ruku salakina macul mainana sujud beres macul salakina diuk nagalengan sawah handap benda tangkalan pamajikan ngangkatkeun dua pandangan Allahumma in kana rizki fis sama'i fa anzirhu ya Allah kalau memang rezekiku di atas langit turunkan ya Allah kalapa ninggang kabeh bolodah cos salakina Allahu akbar aya nu ngirim ilmu ka aing ieu rupana kalapana aya getihan rupana ieu dibelah wae eta kalapana dibuka teh sing horeng aya caian alhamdulillah eta cai ku salakina dina galengan langsung diinum bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah dadak sakala eta salaki sanggeus nginum cai wasilah nama memang cai kalapa syariat nama hakikat nama barokah doa nu jadi pamajikanana ieu salaki ku Allah diberi kekuatan luar biasa sehingga sakti mangkulang mangguling tetesnya jadi kuit ganti suk makan dange dewa gagah ieu salaki ku gagah-gagahna kumisna sagede galengan lamun kumisna sagede galengan sagede kumaha biwirna coba hayu sagede zawah we meureunanya pamajikanna semangat ngadoa pasalkeuna semangat macul deui keur macul pamajikan ngadoa wa in kana fil ardi fa akhrizhu kalau memang rezekiku di dalam tanah keluarkan ya Allah belut ngarajo sorangan berkah alhamdulillah
ieu mah daek ku daekna salat tapi teu ridho aral ka salaki jam 3 ngahudangkeun salaki bapana hudang ya ganggu wae batur keur hees oge hudang heula sakedeung urang naon urang tahajud sorangan we sieun ganggu wae batur capek oge lah terpaksa salaki lagi hudang bari matana peureum mana cai nyokot wudu salat 2 rakaat loba beres 2 rakaat aing tundulan langsung doa we lah ya arhamar rahimin arhamna ditepak ku pamajikan akang aya naon geulis izinkan malam ini aku yang berdoa kunaon sia mangadoa tara diijabah mani kitu buktina balangsak wae beleguk akang mundur maksudna pergantian pemain kumaha neng nu ngadoa akang nu amin Aisyah bisa ngadoa bisa keke murid Kang Ustad Asep ieu mah cek Kang Ustad lamun ngadoa yang diijabah segi sungguh-sungguh dalam berdoa buktina teteskan air mata ceurik Kang ngadoa teh ceurik kunaon kudu ceurik budak minta diberi ceurik dibere tapi heueuh nya siap kumaha kan bisa ceurik ngadoana kudu ka harti ku urang sorangan maksudna kudu ngarti artina kana doa anu dipenta ku urang ka Allah Rabbana artina naon atina artina naon fidunya artina naon pan akang mah rumah saja mah bodoh teu bisa bahasa Arab ku Sunda we ngadoana emang menang ngadoa ku Sunda menang Allah mangartieun ieu daripada sia robana teu arti ku sorangan heula tara ngomong wae atuh sia ge ngajak ngobrol wae beleguk pamajikanna maju salake di tukang akang siap oke amin Kang oke siap tenang ceurik kumangke aing ceurik nama ceurik pamajikanna sorangan ya Allah ya Rabbana salakina ngintip wah bener mewek ya tong ngagoda wae beleguk ulangi deui ya Allah dia mah digoda si gelo sama doa ulangi deui ya Allah ya Rabb dipikir dibulak balik cek salakina aing kakara kade ngadoa kieu dipapai dirasa-rasa bener ya Allah abdi mah teu bohong rumah tangga tiba heula Gusti jeung manehna teh jelemana ieu ya cek salakina sia mah aing dibabawa beleguk ti mimiti bobogohan nepi ka loba anak ya Allah balangsak cek salakina najis amina oge sia mah ngadoa nyinggung aing beleguk nu kitu mah cek salakina neng mundur aya naon Kang pergantian pemain maksudna akang nu ngadoa maneh nu amin akang bisa ngadoa bisa anjeun kitu mah akang make bahasa Sunda mah moal aing mah Indonesia kunaon Kang NKRI harga mati we salakina bener sarua geblegna tengah peuting siap neng oke Tuhan penguasa jagat pamajikan nongkrong weh aing amin apa ulah ieu terimalah doaku ini cek pamajikan rek amin asa wauh aing berikan kasih yang ku cinta ieu mah nu hajatan yang ngene-ngene asa Kembo Jaya rupana ya hidup yang penuh bahagia kelo sama lain doa dangdut goblok gitu mah naudzu tuh kahadece daek kudang ti peuting salat taubat ka Gusti Allah geus beres urangnya NKRI harga mati merdeka urang insya Allah tong jauh-jauh ting sok merdekakeun pamajikan urang Kang ulah sampai jadi pamajikan teh alabatan babu bener teh Bu di imah kadang-kadang segala rupa ku pamajikan punten Bu lamun dibejakeun pikih bab rumah tangga malalaki era ku awewe teh naon erana kitu Kang sabenerna tugas awewe dina bag-bagan agama nalika rumah tangga teu seueur ibu jamaah sadayana nu biasa ku ibu lakukeun sabenerna mah tugas nu jadi salaki nalika nyucapkeun qabiltu nikah bi mahril madkur nakdan maka kewajiban turun ka salaki mana kukumbah sabenerna mah kewajiban salaki nyeusehan baju kewajiban salaki nilepan pakaian kewajiban salaki nyetrika ge kewajiban
ngepel imah kusa neangan duit oge kusa ngurusan budak kusa laki kabeh perkara nu biasa ku ibu lakukeun nyeseuh nyesika sasapu nyangu jeung sajabana eta kewajiban salaki. Tugas wanita hanya satu, qanitats nurut ka salaki. Mun ceuk salaki nyeseuh yes suwe jeung si ibu teh aing nyebut heueuh tadi keneh nya wayahna ibu hayang ka surga. Surgana awe mah gampang, cukup 3, nurut ka Allah, nurut ka salaki, nurut ka Allah, nurut ka Rasulullah, jeung nurut ka salaki. Surga seorang anak ada pada telapak kaki ibunya, surga seorang istri ada pada telapak kaki suamina. Mantak lamun salakina jong antep anggap tendangan di surga tuh nya kumaha teu ka surga babari awe mah lamun daek nyium tarang salaki pahalana sarua jeung nyium hajar aswad. Komo mun salakina hideung mah anggap sia boga Ka'bah di imah sok isu-isu bari tawaf labbaik Allahumma labbaik tah alhamdulillah Masya Allah. Ibu dangdan jang salaki pahalana sarua dibere kagelisan jaga engke di surga seperti bidadari raja nabi bidadari surga. Masya osok dangdan jang salaki osok asa salakina loba duit bagian loba duit tipina ge diwedakan make wardah anu bagus masih SR12 ini tah mahal doang 150 hargana mun wardah mah kan 35 nya murahnya fiksi 30 lamun pons 25 mun ngahutang 78.000 mayarna teh saminggu 4.000 satauneun nya lamun hayang murah tapi bodas tarigu weh panonna ge diset biwirna dilipenan kelek nage disemprotan ngomong nage mani cacadelan cadel ogo kalau baduit mah awak disemprot kedah loba eta mah sabar di kumaha unggal poe di poe tara uyuhan mah teh salakina datange ogo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh akang aya naon geulis anak ae ti naon anak ae nu Aisyah ka mana wae belegug cek salakina ten engko li endud aong masih rokok meuli udud akang enten entit dan Aisyah teh bujal atas saeutik salakina gawe di Jakarta balik saminggu sakali datangna sono assalamualaikum waalaikumsalam kang aya naon geulis seminggu loh kita berpisah kenapa itu terlalu lama bagi mama kunaon hono ida endu li empap naon hono ida endu li Aisyah sono kacidandu sekali apakah kau tidak berdusta rikah tidak Roma apa buktinya kau rindu pada aku rikah kancing cat ndrok muka naon kancing gak copot androk ke muka nah ozo bisa parisan sih tuhnya jadi dua syaratnya kalau kita ingin mendapatkan berkat rahmat dari Allah maka dua amanu wattaqau sing ariman ka Allah sing takwa ka Gusti kuma ayat terakhirna walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun tetapi mereka mendustakan akan ayat-ayat kami kata Allah fa akhadnahum bima kanu yaksibun maka kami ambil kembali keberkahanana maka ibu lamun hayang barokah iman ka Allah takwa ka Allah beres ieu acara yuk urang perbaiki keimanan ketakwaan ka Allah subhanahu wa ta'ala nutaina sok galak ka salaki sing soleha salaki galak ka pamajikan sing soleh boga anak ye di ari mah keneh teu daek ngaji hok jajabkeun ka pangajian Insya Allah titipkeun ka pasantren ulah sakola laluhur alabatan ka kenteng aing ngaji tara sakola mah hanya perkara dunia tapi akhirat mah ai santri mah perkara dunia jeung akhirat jelema merak pare cukut pasti jadi jelema melak jukut mah bakal jadi pare naon maksudna
lamun jelema berjuang belajar karena Allah neangan ilmu agama Allah tong keeng dunia pasti bakal milu najan teu diteangan uing da teu niat baheula jadi mubalik tapi luar biasa nggak jadi mubalik mah masya Allah sekali ceramah ge 10 juta biasana nya ulah molotot pamantri biasana aing mah ngomot molotot biasana nya itu biasa mah biasakeun we atuh aya punten lain ngan nyebaik nomina saya mah tidak pernah naktorkeun bisyarah wallahi ta'ala billahi ngan intina naon baheula teh keur masantren lempeng we hayang diajar ngaji gitu ternyata dunia na beunang agamana diperjuangkan alhamdulillah hayo ibu buka anak sekolah doang wah bisa jadi ajangan karena kenapa jadi kiai ulah jadi kiai dadakan kudu aja jadi kiai hasil jadi didikan mudah-mudahan boga anak sing darek marasantren amin indung bapana sok pesantrenkeun anakna kakiaikeun titipkeun sing bener idza matabnu adam in qatamul illa min talasin shadaqatin jariyatin au imin yutafau bih awaladin sholihin yadulahu anu bakal ku ibu bawa dengan tilu ke geus maot teh sedekah jariyah ilmu manfaat jeung doa anak soleh moal soleh eta anak lamun teu dipasantrenkeun betul keun buka bab budak soleh mah insyaallah kedai nya da seueurkeun jadwal Karawang insyaallah tujisimu cekapkeun sakitu bae sajam setengah sim kuring ceramah mudah-mudahan sing aya manfaatna sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan ieu negara jadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur amin Allahumma ij'al hadza baladan amina amin Allahumma ij'al hadza baladan amina Allahumma ij'al hadza baladan amina bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil tong wakabubar sancan ditutup ku doa ieu mah lain doa tadi mah ngadoa wing pribadi jeung jamaah ke doa asina mah guru urang saya seueur insya Allah rakisa belah di Banjar diremekeun taduanana pamugya Allah ngaganjar nyalametkeun kasadayana salamet para pamimpin jeung masyarakatna amin salamet para kiai jeung santrina amin salamet urang sanu ngariung dina ieu tempatna amin salamet negrina salamet eusi negrina nyatana rakyatna amin ya Allah ya rabbal alamin bobona sapanon carana sapakan bobot paeun timbang tara juga puraning rahayu cating kadi kabu kembang pinitik sinebaran sari-sari permios lain tesono amitan lain bosenan kawong kuku waktu kauger ku aturan satu pantun terakhir untuk warga Talaga jeung panitia sadayana Saladi entep naupi cakakak nangkring nakawat pamantri abdi badewi grasiapkeun eta berkat siapkeun eta berkat siapkeun sakali deui siapkeun can hudang-hudang siapkeun ampura hadanallahu wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.